kasebutna rada ketemu tina beungeut nage rada cerdas gitu. Beda tina lagi nage gitu rada cerdas lah. Kan balong naon. Lain rek nanyakeun eta ari model dokter bedah bisa tuh nya kira-kira da ngabadahkeun balong kieu. Tuh di belah ditu be urang mah butuh ngabadahkeun balong tuh jeung belah ditu tuh. Urang laukna dialaan. Ari dipindahkeun ku urang teh maksudna. Iya. Jadi budak laki-laki dia. Di mana-mana oke nya. Balong mah dokter bedah mah teu bisa ngabadahkeun balong. Kan eta mah titelna bedah meureun. Nya lain kitu konsepna ya. Iya memang dokter bedah. Tapi kan heulong di bedah lain balong ieu. Heueuh naon atuh. Dokter bedah ngabadahkeun balong. Cocok kana balong eta. Eta mah jang bedah organ tubuh. Oh, sugan urang Operasi bedah. sugan urang bisa ngabadahkeun balong teh. Tapi can diajaran kita bisa main boga balong kita di mana aja. Oh, bisa urang mah percaya urang mah. Kecuali lamun main boga balong tah. Nya da bener pasti suka bedah-bedahkeun balong. Nya bisa bae. Nah, bener Lin. Bisa jadi. Heeh tah kitu teh apa aing masuk kadang sok bararingung. Aya deui nu nanyakeun ka uing mah kieu. Cenah ari eta model lauk emasna bisa dijual apa henteu cenah kitu nanyakeun ka uing. Uing mah can ngarti keneh nepi ka kiwari teh euy. Lauk emas tah nya. Ayeuna kan tuh lauk emas kan galal gede. Eta emasna beureun loba, lamun dijual meureun payu meureun. Nya kudu mah. Tapi emas jeung emas bedanya. Mun lauk mah MAS. Heeh. Lamun gold emas. Aya na beda. Lauk emas jeung logam emas. Beda tuh. Beda tulisan oge beda makna, beda arti. Kalau dibaca emas bisa dijual emas. Anu tetangga uing ge kamari ngajual emas menang gede duitna. Jeung balongna meureun ya. Jual jeung balongna. Oh. Pusingkeun. Lieur nya. Heeh. Lain aing kaman dieu teh euy. Aing boga besto teh eueuh ieu teh kaman di aprak-aprakanana. Sigana can hudang beureum wayah kieu teh. Can. Sekarang lieur aing mah da. Pusingkeun eta mah. Lain tungguankeun gitu. Meni Eta kamari paman ya. Ngejual tambang nih. ko Payu 25 juta ini tambang. asih tambang naon? Asli. Oh. Tambang eta nu Untuk nu jang pagi kentang. Lah di tambang nama tuh sapian segede rokok meureun tah segede kieu ya tambang nama. 20 juta. Tapi tambangan 2,5 meter. Anjir. Tambang naon eta kitu? Kan tambangna kana beung sapi kait. Ka bawah jeung sapina dijual gitu tah. Asli eng. Bener. Eta mah sapi atuh. Anjir si eta mah sapi eta mah nu dijual ngan aya tambangan. Ngait kana sapi teh eta. Teu aja ngait. Dan nu sapina nu batur deh. Goblok anjing. Nyolong sia mah meureun. Nya, Teu kecelakaan. kecelakaan anu kitu mah ulah botrok anu kitu kecelakaan. Ada pemirsanya ulah ditiru nya. Ulah ditiru nyolong-nyolong mah. Nyolong tambang. Heeh.